Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati Syekh muallif hadzal kitab Ibnu Malik wa Ibnu Mu'ti radhiyallahu ta'ala anhuma nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Qala bakal ngadau anu saperti kana parantos ngadau saha Muhammadun Muhammad huwa ari itu Muhammad Ibnu Malikin eta putra pamegetna Imam Malik. Ahmadu barina muji abdi Robbi ka pangeran abdi Allah tegesna ka Gusti Allah khairu malikin anu pangsaena tina anu ngarajaan. Musollian ala nabiyil mustofa wa alihil mustakmilina syarafa. Musollian bari anu maca sholawat itu Muhammad ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi al mustofa anu dipilih itu Nabi wa alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi al mustakmilina anu nyuprih kasampurnaan sadayana itu ali asyarafa kana kamulyaan. Wastainullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Wasta'inu sareng nyuhunkeun tiasa abdi nyuhunkeun pitulung anu saperti nyuhunkeun tiasa abdi Allah ka Gusti Allah fi alfiyatin dina ngarangkana kitab alfiyah. Maqasidun nahwi karana ari pokok pirang-pirang anu dimaksud ku ilmu nahwu mahwiyatun eta dikumpulkeun itu maqasid biha dina itu alfiyah. Tuqarribul aqsa bil abdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din mujazi. Tuqarribu barina jadi sabab ngagampangkeun ngadeketkeun ngagampangkeun anu saperti deket itu alfiyah al aqsa kana makna anu hese anu saper al aqsa kana makna anu jauh saperti hese. Lamun dilempangkeun mah tuqarribu barina jadi sabab ngagampangkeun itu alfiyah al aqsa kana makna anu hese bilabdin kalawan lapad mujazin anu ringkas itu lafdin. Wa tabsutu sareng barina jadi sabab ngajembarkeun itu alfiyah al badla kana paparin biwa'din kalawan janji mujazin anu dikontankeun itu wa'din. Wa taqtadi ridon bi ghairi suhtin fa'iqatan alfiyata bani mu'ti. Watak tadi sareng barina nerapkeun itu alfiyah haridon kana karidoan bi ghairi suhtin kalawan teu dibenduan. Faikotan barina ngunggulan itu alfiyah Ibnu Malik atawa maqasidun nahwi alfiyah tabni mu'ti kana alfiyah anu dikarang ku Ibnu Mu'ti. Wa huwa bisabakin haizun tafdila mustaujibun sana iyal jamila. Wa bari ari Ibnu Mu'ti haizun eta anu ngaraih atau ngameunangkeun itu Ibnu Mu'ti tafdilan kana kaunggulan bisa bekin ku sabab tipayun. Mustaujibun tur eta anu ngamistikeun itu Ibnu Mu'ti sanai kana pangalem ti abdi al jamila anu sae itu sana. Wallahu yaqdi bihi batin wafira liwalahu fi darajatil akhirah. Wallahu sareng ada Gusti Allah yakdi eta maparin Gusti Allah bihibatin kana paparin wa firotin anu sampurna itu hibah li pikeun abdi walahu sareng pikeun Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirati dina pirang-pirang derajat di akhirat. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.